mal bisa ku kitu ya mah kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang saeutik deui hampir jasa ye. Nu mantap kudu loba istighfar ye, Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ye Banten teh hiji Merapi kadua iya aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min zalik begitu diteropong iyalah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa idza ja'ukum lan tatkala tararaka ya munafiqul yahudi kabeh kumisira kabeh munafiqul yahudi tegas kang munafik kabeh saking yahudi. Qalu maka ngucap yang munafiqul yahudi laqad amanna ngimankeun ingsun sadaya wa qad dakhalulan ala teman-teman mararanjing ya munafiqul yahud ilaikum maring sira kabeh bul mutalabbisina hae kang tumandang kabeh bil kufri kalawan kufur wa hum qad kharaju lan hale utawi yang munafiqul yahudi ku teman-teman metu yang munafiqul yahud min indikum saking sanding sira kabeh talabisina harekang tumandang kabeh bihi kalawan kufur walam yu'minu lan hale orang imankeun yang munafiqul yahud kabeh. Wallahu a'lamu lan utawi Allah iku kang maha uninga bima kanu yaktumun kalawan barang kang ana yang munafiqul yahud kabeh iku kumpetakeun yang munafiqul yahud kabeh ing minan nifaqi nyatane saking nifaq. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Wallahu a'lamu bimuradi. Wa tara lan ningali sira Muhammad katsiran ingkang akeh minhum kang tetep saking Yahudi tegas Yahud sari'una padagagan ya Yahud kabeh atawa ya katsiran kabeh yaqauna sayan tegese nibakeun ya katsiran kabeh ala age fil ismi ing dalam dosa al kadzibi tegese goroh wal udwani lan zalim wa klihum az-zulm tegese zalim wa aklihim musullan mangan ya kasiran kabeh ing haram al haram tegas haram karisata ya pirang-pirang sogokan labi sama kan amalun yati saala-ala ne apa barang kang ana ya kasiran kabeh iku minggawe kasiran kabeh ing amalau ming bagawana ya kasiran hadza iki amal لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم
an qawlimul isma wa aklimus suhta labisa ma kanu yasna'un. Allah alam bimorrillah wala hala nata orayan hak nyegahum ing kathiron sapa rabbaniyuna ulama Nasrani kabeh wal ahbarulan ulama Yahudi kabeh minum sagung Yahudi atawa pendeta engkau saking ucapan kathiran al-ithma ing dosa al-kadzibat tegese goro wa aklihim lan mangane ya kathiran asuta ing haram bisa makan ya disala alane barang kang ana ya kathiran kabeh iku yasauna migawe ya kathiran kabeh ing ma atawa kitulah bisa makan ya disala alane barang opo barang kang ana ya rabbaniun wal ahbar iku migawe kaya rabbaniyun al-ahbar kabeh hu ing ma taraka tegese tarkunahim tegese ninggal nyegahe ya rabbaniyun al-ahbar maka yasaunahu tarkunahim tegese ninggal nyegahe rabbaniyun lan ahbar kabeh. Masih keneh nyaritakeun tentang karakter-karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teh iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad. Gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hidup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter-karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tetangga urang kuari bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir, ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fakhrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru si hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta Aqsa nu asli
Akso anu sarua zaman harita jeung aya akso anu buatan baru. Akso buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh akso nu ieu lain nu ieu, akso nu ieu mah lain akso disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang. Naon kitu ngaranna simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir si ada engke. Si ada tak engke aya penelitian ka unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon, kitab mana bae, tercampur henteu jeung sekolah, nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu sejen ieu urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhna 24.000 pondok pesantren nu santrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah. Nah ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngajina naon bae, naon bae, terus. Engke kadituna dua alternatif, imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman, kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susia nyaho sia aja sia meureun. Eta kok kitu coba teu karu. Ieu akhlak dek dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teh kos kitu teh. Tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun. Da polisina ge sarua ieu. Deuk kumaha coba ieu? Ieu kakarage awalan. Anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus. Ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu. Encan 10 tahun ke depan bakal kumaha? Melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya, ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Riyad. Naon deui? Takrib. Naon deui? Sapina. Anu peruk besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona. Mun ditanya engke ka dituna, siapkan teh ieu teh disejajarkan dengan formal? Tidak siap. Dek disejajarkan jeung SMA. Jadi urang teh boga ijazah. Engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung. Ka egel. Atau kemana bae. Nah iya kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya. Engke sabaraha persen nya teh ieu suarana. Lamun 60% siap untuk disejajarkan, jadi berarti pakai kurikulum. Tapi lamun 60% tidak siap, tidak jadi pakai kurikulum, tetap akan diutuhkan. Ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren. Tinggal kumaha kiaina. Lamun kiaina kuari bisa disogok, kiai bangpak sama kos.
Kita kiai be atuh disogok atuh kumaha hansip. Sudah caritakeun cak hansip kula mah teh. Ieu kiaina bae. Dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol. Heuh teh pas sagede kiai eta sagede kiai. Eta kos kitu na ieu. Engke bakal aya tafsir-tafsir. Sebabnya nyahuin Amerika. Kekuatan di Irak adalah orang-orang anu selalu memperkuat tafsir-tafsir sejarah-sejarah, sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa. Geus dipiceun teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Buku peradaban Islam teh geus dipiceun ka sungai Tigris, timbul deui kuari. Mata kewalahan selalu aya atuh hadisna Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca ditafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masif alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkeun kuari teh encan sukses. Mantak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan. Diteliti engkena teh. Nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah. Hasilna. Nah mantak cik ulah bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal? Tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Satu. Nah, iya bakal. Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jahasan. Ketimbul ke tafsir banyak. Dibaca wal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos kitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dahlan Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dan tetep bae kateliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun karena mentek di pentasnya dicabut, dicokot orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsir nage terjemahanana terus. Mentek aya terjemahan Wahabi ku ari anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang teh mawa kakufuran. Kekaluar ti Kangjeng Nabi, kufur keneh bae. Jadi terobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nyana amanna iman dek ngedukung. Itulah karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu dijelaskeun aya. Wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. Ngadengikeun ayat mah lain deui cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda. Lain deui. Kamu lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha barang didengekeun heti ku sendang. Aduh Gusti Allah, nah geus jadi santri Cilongok wari heti ku sendang.
barang gerbe ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan we hulu dak diduk komo nu di juru mah kabadug Qur'an ngaranna entak lamun aya nu nundutan berarti eta nya keur kabadug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nu nundutan sial emang sial sia mah wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul yahud ka anjeun Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka anjeun Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek dukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho aman kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh meneh Muhammad aya ku kami geus baca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wahum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi barinyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur kaluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung kanjeung berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu di hareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek dek nyieun masjid siap emang di hareup ngabangun masjid teh dek ilaha geus pokona mah aing nu di hareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang alah budak ngabangun masjid teh sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid tolong teman panitia goblok teman panitia guys bedak sok ditaluturkeun ai ka panglima kamari teu bisa hadir engke make beunang musyawarah deui mah hadir geus kudu heula geus diajakan geus kabeh tai dihareupeun mah masyaallah luar biasa hebat jasa tapi lamun itu kangen darurat kieu nya nyeun masjid belum habak masih geus kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil ulah lembur aya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupak luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri di dalam negeri di negara Islam di negara kafir tetep bae janji Allah melalui hadis tu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetep bae moal eureun taifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji nagara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta kene tuh kos gitu nah itu terus bae meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat nu zahirina alal haq
bekir saetik beki letik beki saetik beki tapi tetap aya eta teh janji la yazalu thaifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu kabawa caah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibejakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah tah mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkeun kadenge Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habisan timbul deui Qaddafi kaambel ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina alal teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tah ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi anu mampu ya maut dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia kajian kukumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden kos-kos kitu mah zahirina alal haq teh kos kitu tak per kabupaten per provinsi per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional zahirina alal haq teh aya bae sakedeung atawa kebelna lain urusan urang urusan Allah ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya lantaran engke masih di sidang ketika persidangan akhir di mahsyar engke maneh kunaon penalawa kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh di tahun sabaraha maneh hirup tahun sekian saha zaman harita rajaan anu kiaina saha pernah maneh ngadege informasi pernah nurut apa henteu neraka sia jam persidangan sia hirup tahun sabaraha 2000 sekian zaman saha SBY kiaina saha sabae UJ jadi tak kenaon eta nyana anu zikir cek nyana zikir lah kumaha ngare duit urang kanyana tah eta pan oh berarti jeung UJ-na tadi gitu tadi tanya ke orang zaman saha hirup zaman anu kiai saha kiai anu pernah sia ngadenge pernah milu sia ngaji henteu haji sia nyaho ka hukum henteu kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama ai kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus neraka sia jam sumpah doang kos kitu sidang bupatina bupati saja bupati anu nah di zaman sia jadi bupati aya kiai aya saha kiaina sakabupaten catet anu saha ku sia pernah disogok 99,9 saha teu pernah disogok si anu ngabentakeun hukum ngabentakeun pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram pernah ai sia korupsi tante ya etik berarti aya ngaji teu pernah neraka tinggal kitu doang mah jang saksi doang ke dia umal kiamah aya bae zahirina alal haq murni jangan sumpah ke sia hirup di tahun sabaraha sekian aya kiaina aya nyaritakeun naon hukum nya osok ceramah osok aja sia milu kadinya aja sia ngalakukan henteu kudu manuturkeun we surga sia ha aja sia kurang sabarema salat ngan milu lah heuh urang mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh aja sia tadi itu dahar gua lagi pokoknya zikir dahar mere sida kana henteu gua sia tuh mere kabeh nu tukang daharna ieu gua mah tukang daharna geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus tapi kumaha jang saksi doang masyaallah zahirina alal haq kos kitu tetep aya bae anu teger per dunia per kabupaten per kecamatan per desa aya bae desa
sak RT ge aya bae santai eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang masyaallah. Nailah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kangjeng Nabi nyarita amanna kaluar ti Kangjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan ye di jero hatena. Bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah mendak diteruskeun ka dieuna walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahal nama asup jeung keluarga tetep bae iman ka Kangjeng Nabi sama sakali. Berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena. Majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh. Kanyahoan eueuh jang nyumput urang teh kanyahoan bae. Pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi. Ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean. Mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli bae. Negon deuk keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah. Tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah la libagin min mafar. Tempat lumpat jang maksiat ke Gusti Allah. Jadi orang di mana baik atuh kanyahoan? Orang di imah leuleut TV Allah menyahoeun we. Wah, sia kuno nonton TV bae. Kadeulean kok. Kanyahoan ku Allah urang susumputan dek nonton golek. Deh ya urang mah kiai ieu make kumis palsu, make jenggot palsu. Deu ulah kanyahoan. Ku masyarakat ternyana teh sok ngaharam-haram. Sakorodong haju asup ka handapeun panggung. Aju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengekeun dalang untung bae eta sindena teu kieu. Mun kieu nya kasih kakihan sinden. Bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat kakana kajeun lah bil barokah. Tah eta teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa. Cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk di sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur. Yahudi nu dipayuneun Kangjeng Nabi kos kitu disatukanin mah teu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi. وترى كثيرا منهم يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت. Muhammad anjeun bakal ningali katsiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neul anjeun teh yusayauna fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa buru-buru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri. Nomor kedua wal udwan yana pilih bima dosa teh buhang bohong terutama omongan maki tapi dicatukangan malain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan. Padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah
ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib, ismi teh di jerona geus terkandung uduan, ismi teh di jerona geus terkandung aklihi musot ngadahar barang haram, ismi teh mencakup kana bil ma'asi, mencakup kana maksiat-maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa. Tapi di dia dijelaskeun deui berarti ya ta'aqqul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna. Mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui, per menit lain deui, isu kieu sore kitu, di hareupeun mah kieu disatukankeun melain, eta Yahudi. Madak cek kolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub, di mana-mana keuyeub tak bae cicing, waduh nya mah ieu cacakipna ge kaluhur matana ge molot tapi mun toel de lempangna mundur. Eta keuyeub, nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub. Keuyeub teh kos kitu teh. Ini ismi bohong, dua wal udwan selalu zalim aniaya. Ya kiai dianiaya, aya ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai, teresepeun neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae. Dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah, wah bermacam-macam nyen tandingan. Iya Yahudi teh kos kitu teresepeun aya damai nya nama teresepeun aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji, datang diuk ngopi ngarokok balanja balik pan damai teh nu kos kitu ngaranna teh. Waduh, teresepeun Yahudi teh kos kitu teh teresepeun jasanya nama tah nyen akses nyen nya nama bangsa nu teu pidamayeun tanu mantak geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae, tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina itu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran. Geus urang pula pilih bae salametkeun jamual kebal ieu mah hirup teh moal kebal ieu. Nah, naon kitu ngaranna kitu ngahareukeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese. Geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa, doakeun ieu nu keur ngalempangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal we kajian kumaha moal cak ulah moal imah rada sebab naon atuh itu informasi di luhurna ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan ai kuari mah nu malingna satpam dek bener kumaha atuh nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik kuari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh apan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri pitangkepeun eta teh apa nu ngurusan urang berarti nyana urusanan urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngabebener babarengan urang na rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu keneh agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah atuh sabodohnyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa, guragiru dina ngabohong, guragiru nya nama dina zalim, guragiru dina ngadahar haram, aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan, riba jeung riba-riba.
lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggalin ku batur ti heula Bung, nya malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana kitu kene lamun aya pilkades pilkada pilgub pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana teh aklihimus sholat haram teh riswa eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai itu jadi panutan mantap kiai ngomong kunaon nya ka aing teh ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina ya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta ayo sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun dateng sia ngadahar sogokan kos kitu nu 3 juta aya kan aya nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena ya Allah ya Rabbi nah dahar ku sia ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae cenah udang-udangna gede 5 make udang-udang sia ayo tumpukeun cenah geus kolot jenggotan jeung geus huisan moal laku sia gajen gugung paling disengseuikeun sia naon sababna ye energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihimus shot bejakeun ka kiai make udang-udang ya kitu kitabna beus teu percaya wa aklihimus shot Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan rukun wudu cenah teu laku bongan sia bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kangjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake ka hayang ku tatangga panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa ieu mah deuk bae urang deuk ayekeun pangajian teh saha nu ngajina kian sanu gajina kiaian esek wae gitu kan sakitu hebat ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir iman di lapangan nya nu ceramahna ayo sia dicisoka di barare kiai duit di Belaraja sebelah raja di pasar kemis ayo mah ngabejakeun doang ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat kanian ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai geus soregan teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna tah teu pan mah kiai sakali deui pan mah kiai make udang-udang kikiwirna ge panjang tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng Besican kabacain dari kiai aduh magaring nu kamari mah teh aya kuari hadir sia nyawan we teh kiai jeura lain nyawan we aing nanyakeun sasa kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu aja itu pasar kemis aya kiai anu ceramahna sa si anu didukung ku sa ku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going wa tara aduh lo pakai ti cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sia jajakan atuh ieu mah jeung kiai batuh ka dieu aya loba mah
Duh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inggris lain masalah ilmiah na apik na. Baheula mah boro-boro disogok ayat tek bae nu eka ya nu eka. Embungeun ngadaharna kurang can bisa ilmuna. Baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan. Ku ari mah pan kiai ngatuh. Ceker ka ditu. Ka ditu tanduk. Kulit babagi ka ditu. Dagingna ka imah teh. Aduh, ara rizin gas. Aduh Gusti Allah. Hese lain ilmu mah babarin bentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta. Ta eta kos kitu gua cara petang jasa. Teu masantren ge gua jadi Kiai Haji Oma Irama. Teu kadenge jama santren sugan kadenge di Cisoka masantren henteu. Tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu. Henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu dek nuturkeun hukum menang di Kiai Haji. Dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing sama dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna tuh nya mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu tah kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nya kitu atuh dakwahna marilah kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos gitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nya nama tah kos gitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos gitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos gitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah. Nah, jelema-jelema nu berkarakter Yahudi wa tara katsiran minhum anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusari'una fil ismi gegeuraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi Pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di imah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ka bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu henteu nyogok alangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikeun ajang ku ari mah teh aya wadahna yayasan ku ari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaing geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai-kiai kumaha teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon bener kiai bener pokona mah ka dieu we unggal bulan ngadoakeun cek teh teh upload deui sarwana kudu tegas kumaha ieu lamun ieu teu lamun henteu nyogok teu bisa ulah haram hideuk sabodo sia eta mah
geus nyana di alam ku Gusti Allah. Oh berarti tegas. Adapun nyana dek nurut dek nurut urusan nyana. Ulah kieu puluh ya peleh kieu kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa. Teu bisa nya, teu bisa. Heuh nya hesenya. Oh kieu yang teu bisa jasa. Cuma atuh teu naon lah sakali-kali mah teu naon. Kasihan lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya. Tolong kiai lah. Potongan goblok gawe. Eta kiai Allah mah lain gitu. Kiai teu bisa ieu. Mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram. Geus. Balik cenah, nurut teu nurut urusannya anu. Ngan kiai di alam ku Gusti Allah. Oh, cak Allah kiai aing sia. Naik derajat sia. Rajan teu boga mobil. Oh masalah, guys. Masya Allah Karim di akhir zaman teh bakal sogok menjogok teh rakyat kabehan kuari. Dek jadi lurah na nyogok rakyat na disogok kabeh kan. Baheula mah tek dek pilkada, dek naon kitu ngajadikeun bupati. Teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya. Ah di urang teh aya 50 kursi, beuli 30, geus mayoritas suara. Geus kajeun mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata. Tapi rakyat papan henteu kasogok-sogok. Tapi ketika drek dibuka otonomi daerah, ya pilih langsung ke masyarakat, masyarakatna dibelian, geus saya tanda tangan malah, set, wah luar biasa. Aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan, aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan, aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan. Eta lah nu ahli Allahna, anu surga, anu mempertahankeun. Kajeun aing mah henteu ngarokok ge, nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa. Coba hayu. Masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu teu ngridit, kagincu-gincu ngridit. Kabeh ngridit. Nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa. Hiji bangkong. Bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kedua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud kuari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal. Keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya. Asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara. Hiji kodok, nomor kedua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah ulang kula mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana? Hayang nu mana eta siksa? Inggis jasa di zaman Kanjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinuh ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masya Allah geus azab mah kos kitu. Iki cacing tah kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha poe teu bari sasare nyilip sare ge moal bisa ku kitu ieu mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu nu mantah kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min Zalik begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit. Geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu.
tak karak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya baik naon cepet. Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhiratku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Udah di akhirat di akhir zaman geus kos kira. Nah, nu riba geus teu didengekeun malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah. Nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang kawarah jasa. Pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Ti mimiti kiaina geus puguh pejabat mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Jacak Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih keneh ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong. Ieu kuari mah ieu masyaallah hileud bulu ateul kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan. Beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah. Pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sepatah. Aman pasar Kemis sekali tukar aja. Tinggal pasar Kemis dong sakali guskeun. Jayapuri cenah di dinya. Aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetep bae aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunnan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareurit sia aya nu nyogotna beureut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah. Tawar menawar Gusti Allah. Dan manda kurang ieu mah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus ti baheula sogok menyogok. Guru-guru geus ti baheula sogok menyogok teh nya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh. Limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede. Kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok deuk milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok. Mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah. Terus gitu disogok ieu teh bawa bae ka ditu ke milih makulah makumaha teh bae. Itu teh tawaran kredit teh mal. Sada bagus teh jelema teh. Bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang. Aman tina sogokan, aman tina kreditan. Eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabaqah gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba